Itu Gusti bangun amat turun tina deman kuda di pecutan tadi kaya pisan ras-rasan dengaraskeun bongkena ka satolain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngasoeureun coba lamun aya nu ngarangket ka kusir geus tantu karasa nyeri moal salah deui satoge kitu sarua. Nah abong teu nasib abdi jadi hewan digawekeun berang beuti dirangket saya rasakeun abong kena abdi sato dengaraskeun kanu capek tadi dinten bae kosong mogok sote awan fungsi nah abong teu nasib abdi jadi hewan digawekeun berang beuti dirangket saya ras-rasan coba kusir mun dipepet pasti nyeri karasana satoke tangtu leumpeuh pada